senajan ke tukang cireng nu hargana teh 2000-an tapi si Sianam nih kuatun kabar barki ya tah. Anu kan ieu hargana bener-bener 2000-an ya si emang sedekah atau jualan ya teh. Saat senajan sekali mah rek bereng heula walaupun awak sekali mah badak tapi tara bau kelek heuh. Geus puguh da sekali mah selalu pakainya juga natural deodoran dari Ciara. Eueuh da si Ciara ieu mah atuh sampai 3 hari bisa nahan bau keteknya juga. Dibanding teh nyeun kelek hireung gitu ieu mah bakalan bersinar pokona mah kelek teh. Sok atuh abis itu percaya mah geura dicobaan tinggal diklik ranjang kuning. Tah si posisi tukang cireng nate ya dihareupeun ra studio mall baru dah. Hargana teh mung 2000-an aja baru dah kalaupun leutik oge tinggal ini marunu kitu heuh si cireng nate. Mimiti si ayam suwir jando mozzarella sosis bakso ati nepikeun ka ayam suwir pedas pokona mah kabehanana sagalana 2000-an. Intik bae 50 juta kali baru dah. Ge si Asian jando jeung ayam suwir nanti tinggal menyekuatkeun ka loba kitu. Bener-bener top mantap is the best pokona mah nu rasa jando jeung ayam suwir pedas teh pokona mah kudu wajib dicobaan. Di batur mah geus kajual teh 5000-an ari ieu mangan 2000-an bener-bener versi ekonomis heuh. Bener-bener